ayeuna keur di mana iyo teu dijawab cicing udah ulah sok ngabibi gerak sok pohok orang teh ayeuna keur di mana ojo wa ilaha illallah kita ulah dijawab asal di mana orang reka mana iyo ayeuna keur kumaha hakikatna orang teh keur ngumbara teu nu pintar teu nu bodoh teu nu beunghar teu nu miskin coba teh jalan internet teh coba udah aing keur ngomong dusun ya sok saya benelah tapi kalau kan nyarios atos ya. Tong dicarekan tong atuh sakitu ge kreatif palurah eta budak ulah carekan ulah tuh eta modal masih kana kayak ngarame gitu ngan polong atuh nu situasi atuh aing keur ngomong ieu bagi ih atuh kok jatuh aing kok merengket ih atuh nya ruas atuh keur main ruas la ilaha illallah beki dipuji beki macehnya ih kayak kalau ngalam aing oh tambah di seberang ya palingan jam 12 ya ya karena malam ini bukan hanya milik kita betul ya jadi guys atuh naon gitu-gitu kudu hari wo aing ih aing ngomong bener salah ya kudu kumaha ngomong orang dia aing malu rasa ada wadang ka dia 2 kali stres aing mah oh. Jadi ibu bapak malam ini bukan hanya milik kita tapi milik seluruh ya, seluruh manusia terutama bangsa Indonesia. Bagi yang merayakannya silahkan betul ulah kudu geurehan gitu sapenting nu meuleuman maneh nanya atuh duit maneh nu meuleuh maneh nu kaporos ge maneh ya tapi pan urang milu ngadeng ya ruas jama ih atuh matak sakain dia lamun merek meja ka urang dia lamun rek merayakan ulang tahun baru geus urang mah nyeungeut mercona milu we ka batur teu kudu meuli da masih teu meuli urang milu ngadeng ieu nya pak kiainya atuh gitu eta mah udah lengkap tompok dengan ceulina nyamunya nah gitu jadi adapun anu merayakan mangga eta mari kaduga mah urang mah teu kaduga ieu nya urang mah teu mah coba urang mah pangajiannya gitu mudah-mudahan we atuh urang kabeh hati salamet amin ya robbal alamin ngan atuh lamun teu salamet urang nyalakeun pula sales mahal kada mu edan Bu Bu berangkat dari ayat yang tadi bahwa mari kita sama-sama merenungkan tentang 3 hubungan. Berapa? 3 hubungan. Yang pertama
adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Nuhun Kang Ustaz. Nuhun Kang Ustaz. Aing mah atoh bae teh dibere rokok ge. Bu, Pak, itu yang kali itu kedengaran nggak Bu? Jelas ya? Oke lah kalau begitu. Asal lanjut berarti ya ini. Ada kedaguan di daguan, lain daguaneun panggilan. Hah? Lain daguan. Kurang masing-masing mainnya? Oh. Pokoknya yang asli ya. Sebagai umat muslim adalah kita hidup di dunia itu terbagi menjadi dua. Hiji aya nu eling, dua aya nu teu eling. Nu eling ka Allah, aya nu poho ka Allah. Aya jalma nu sepanjang tahun eling ka Allah aya. Aya deui jalma nu sepanjang tahun poho ka Allah aya. Aya deui nu edan eling aya. Loba gitu mah nya. Tah. Coba orang tapak orang merenungkan. Sebab naon? Deketna dina ujung akhir tahun. Bahwa orang sadayana mengetahui dan memahami bahwa kita betul-betul belum mampu melakukan syariat secara kafah, belum mampu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Kenapa? Mungkin orang yang termasuk lupa kepada Allah adalah kita sendiri, betul? Bo, bo, aya jalma anu eling ka Allah saindang-indang maka eta disebut hiji qalban syakiron. Naon cenah? Qalban syakiron. Hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu. Nu kadua lisanan dzakiron. Naon cenah? Lisanan dzakiron. Lisan yang selalu berzikir. Lisannya basah berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati dan pikirannya mengingat Allah. Tanpa melupakan ibadah goer mahdoh. Bo, nu katilu wa badanan 'alal bala'i sabiron. Yang ketiga adalah badan yang ketika ditimpa musibah dia termasuk orang yang sabar. Naon cenah? Sabar. Jadi jalma nu eling ka Allah mah hatena menang nikmat syukuran ka Allah. Lisannya basah karena mengingat Allah. Yang ketiga, badannya sabar ketika ditimpa musibah. Itu adalah gambaran orang yang mengingat Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak terlena. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia tidak lupa siapa yang memberi nikmat, siapa yang memberikan amanah, siapa yang menghidupkan dia, siapa yang memberi rizki kepada dia. Maka orang tersebut adalah orang yang berhati. Orang tersebut adalah hati yang bersyukur. Maka tugas pertama kita di penghujung tahun ini, mari kita hisab diri kita sendiri sebelum dihisab oleh Zat yang Maha Teliti. Mari kita hisab diri kita masing-masing sebelum dihisab oleh Zat yang Maha Teliti. Cekurang teh kamari urang teh berjamaah teu beuki, ayeuna teu beuki keneh. Ya Allah, paparinan abdi pituluh. Sepanjang tahun urang lalai dalam menjaga hubungan kita dengan Allah,
berarti orang termasuk jalma nu goplah. Pak kecap poho dina Al-Quran ayat 2. Ayat berapa? Hiji goplah, 2 nisya. Hiji goplah, 2 nisya. Goplahnya eta jalma nu poho ka Allah, nisyan jalma nu poho kana janji jeung amal. Cara penanganana beda. Aya jalma nu goplah poho ka Allah. Nu kumaha eta jalma nu goplah nu poho ka Allah teh nya eta jalma nu hirup ngaberung nuturkeun hawa nafsu. Aya riba tihak, aya pinjol dihakan, aya pinjol aya pinjol nginjem. Jalma nu poho ka Allah katungkul waktuna mudag-mudag masa depan anu suram madesuk ku jalan judi online. Gara-gara judi online pagawean acak-acakan. Gara-gara judi online rumah tangga awut-awutan. Rumah tangga awut-awutan. Apa yang terjadi? Pemicunya adalah karena dia kurang iman. Kurang iman. Sakit kunaon jalma nepi ka naon? Ka olo ku pinjol, ka olo ku judi online. Judol, judi online. Pinjol online. Jendol jendol janda bahen. Panu lupa janda teh aya janda jendol, janda bahen. Aya deui Hitachi, hideung tapi cihuy. Aya deui tipe Toshiba, tos hideung bau. Aya jaher. Naon jaher? Oh, jaher. Zaman kieu mah herang beungeut aya suku Afrika. Zaman kieu mah oh kitu aya beungeut herang aya puduk hawu. Kenangan ceng, kenangan hayo. Kenangan buruk gawe sok. Gawe buruk sudah main kieu sampe wewe. Sok buruk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Kok usaha kan tawa? Oke lah tukang sono kira tuh ngopi meureun. Ayaan oh. So. Iya, maaf ya. Karena ini pengajian 2 alam, 3 alam. Alam nyata, alam gaib, pasti penduduk kabagi 2. Iya no. Kuburan lo pada dia. Mantap dia pas mercon di sana, tinggal rebut gitu loh enak. Udah tarik teuing sia ai bermadar cenah. Mau sia nang ke campurkeun. Tuh si itu nu nyeungeut kurang gitu. Geus disadar geus. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin kabillah awassalam Rasulillah.
teuing geus nyawer eueuh. Mohon alhamdulillah. RT. Aku karunya RT mah. Karunya RT ulah RT mau ulah karunya. Tapi lamun hayang jero umur atuh buruk ka dieu. Bo. Bo. Nanti ya. Nanti ada giliran laki-laki. Oh, cuk ibu awewe senokkeun. Ari lalaki iraha engke keur dicekek ku aing. Bo. Hiji jalma teh aya nu eling, aya nu teu eling, aya nu poho. Poho dina Al-Qur'an aya kecap goplah jeung nis. Anu goplah nyaeta jalma nu poho ka Allah. Anu goplah jalma nu poho ka Allah. Dina setiap sendi kehidupan dia tidak melibatkan Allah dalam hidupnya, sehingga apapun yang dia rasakan dan dia nikmati itu tidak ada af'al Allahnya. Jadi af'al Allah nate dileungitkeun. Rarasana teh menang pinter maneh, menang cerdas maneh, menang tenaga maneh, menang jabatan maneh, sehingga kata tangga teu wawuh aya nu kitu. Bedil jeung dulur teu akur aya cekek. Lamun jalma ngalibatkeun Allah dina hirupna jeung tatangga butuh. Lamun jalma anu ngalibatkeun Allah pasti manehna bakal menjaring jaringan network. Bakal membuat satu buah jaringan network. Ulah nanyakeun artina aing teh nyaho geus penting geus. Sehingga apa yang dia lakukan hanya meninggalkan manfaat sesama manusia. Itu yang ada dalam pola pikir orang yang melibatkan Allah dalam hidupnya. Ditunjuk jadi lurah saindang-indang eta jalma mere manfaat teu hayang dihargaan ku jalma. Dipuji ku jalma lurah teh jadi malaikat, dihina ku jalma lurah dicarekan elak-elak pasalnya lurah polongo teu jadi setan lurah teh aing mah da lain ka manusia kulitna ge ka Allah. Sabodo dia eta barek kumaha nganilai aing, you and me atuh maneh dihirupan ku Allah, di mautan ku Allah, sarua aing ge sia jeung aing sarua kuli ka Allah, sarua diganjar ku Allah, hirup dihirupan, milik dimilikan, usik diusikeun, maot di mautan ku Allah. Jadi guys, what the hell? What's wrong with me? Antara pangeran nu di Ciamis jeung di Bandung sarua teu? Allah nu di Ciamis jeung nu di Bandung sarua teu? Yo, fastabiqul khairat. Pangeran lurah jeung pangeran RT sarua teu? Henteu kumaha, Yuri? Bedil bae urang. Allah lurah jeung Allah RT sarua teu? Maka engke di akhirat dibuktikan teuing lurah heula nu salamet teuing RT heula. Atuh teh nyaho ieu urang mah kabeh nya lurah dengan jabatan lurah di dunia terhormat. Cek syariat lurah kudu pangkeulna ka surga. Tapi aya etang ke di akhirat cek RT lurah dadah. Cek RT dadah. Kenapa? Karena RT wabadanan alal bala isabiron. Dia sabar ketika menerima musibah, dihina ku jalma teu nyeri hate RT. Nasib aing meureun cek RT. Betul? Sok. Atuh jakarunya RT. Atuh menang duit ti bupati ti wali kota setahun sekali lebaran tehnya. Baru yang dipotong pajak keblognya uyuhan hero kita RT
Atuh mata aing aya lamun diupahan ge di ieu diupahan dina jadi RT teu hayang aing teh. Atuh naon ya capek heueuh ngurus warga. Coba eta kara sok RT nu nganuhunkeun eueuh. Betul? Nu muji eueuh. Gila nu paeh neang saha? Arek kawin neang saha? Atuh ha? Aya jelema gelut neang saha? Padahal RT ti nuluneung heuh. Betul. Aduh. Coba. Bener tenan ya? Bener tenan. Aduh. Matak lamun aya jalma daekeun jadi RT, daekeun jadi RW. Syukuran, doakeun sing salamet ta si eta. Amin. Karunya aja. Atuh lurah mah capek gamena, atuh digaji ieu menang bongkok. Betul. Atuh lurah mah capek, atuh pan menang bongkok lebah RT, borong bongkok bengkung men aya. Betul. Tapi sanajan kitu dibandingkeun urang jeung lurah coba tanya. Urang dia coba tanya dibandingkeun urang jeung lurah, sibuk mana eta RT jeung lurah? Sibuk mana RT jeung lurah? Sibuk lurah. Lurah mah ngurus jalma sadesa. RT ngurus jalma sa RT tapi lurah mah kaburu ngaji penting ieu. Heeh, kunaon RT eueuh hiji. Aya kabeh. Oh. Atuh RT aya kabeh kunaon eta nu teu RT acan eueuh. Betul. Di akhirat engke. Terus di mana, Mang? Engke di akhirat eta urang katingali mana nu eling, mana nu goplah, gope. Tara duit. Ini jangan ini. Mulai ini jangan bukan. Oh, eta boga adab begitu. Tah, eta boga adab begitu ngaranna. Coba lamun teu boga adab. Atuh belenyang ka dieu pan. Atuh eta tukang RW di lengkahan. Betul. Bo, jadi. Ulah nepi ka urang hirup tapi ka asup goplah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wallahu a'lam bimuradi. Geus beuki deukeut ceuk poe hisab teh. Geus beuki deukeut kiamah teh. Geus beuki deukeut sedengkeun urang dina kayaan goplah. Goplah teh jalma nu poho ka Allah. Sedangkan nisyan jalma nu poho kana janji. Kana amal. Gitu. Maka keur jalma anu goplah adalah kudu dibere tadzkiro. Naon cenah? Tadzkiro. Lamun jalma anu goplah kudu dibere tadzkiro, peringatan. Hei, Mang, eling. Mamang teh geus kolot geura ka masjid. Geus kuisan turu keneh berjamaah. Incu 2 ka masjid laer-laer teuing. Alabatan geus kolot. Atuh salain-lain si kolor anggar didinya. Betul. Ai mamang ka masjid laer-laer teuing. Tetela. Cek cok.
cekcok. Bo, apa yang bagaimana orang yang termasuk goplah ninggalkan kewajiban ibadah? Nah, ninggalkan kewajiban ibadah. Dia meninggalkan af'al Allah, menghilangkan af'al Allah. Ngarasa hirup teh ladang sorangan, ngarasa hirup teh ladang sorangan, sehingga manehna pohok ke Allah. Yuhibbuna dunya wa yansawna akhirata. Disangkana moal maut. Orang yang lupa kepada Allah seperti apa gambarannya? Dia berani mengorbankan kesehatannya untuk mengejar harta, untuk mengumpulkan uang. Setelah mendapatkan uang, dia berani mengorbankan uangnya untuk menukarkan dengan kesehatan. Seluruh waktunya dia habiskan untuk meresahkan dan mengkhawatirkan masa depannya dan anak-anaknya, hingga dia lupa menikmati masa kini. Disangkana moal maut, geletek we maut. Akhirnya masa lalu dia tinggalkan, masa kini dia tinggalkan, masa kini dia tinggalkan, masa depan pun dia tidak hidup di sana. Dan akhirnya dia tidak sempat menikmati apa itu hidup. Akibat naon? Pohok ka Allah, pohok ka Allah. Maka hirup urang salengkah-salengkah sing jadi ibadah. Tuh batur mah sakali tanda tangan ribuan jalma narima manfaat. Tinggali palurah sakali tanda tangan ribuan manfaat. Tuh cemimin cirios jehe mareunang BLT. Tuh betul. Lamun teu ditandatangan ku lurah moal ACC. Meureun eta ge. Kumaha ada teknisna kitu we pokona namanya. Gitu. Bebejo. Gitu. Matak ibu boga anak nu jadi presiden, nu jadi gubernur, nu jadi pejabat, wali kota dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu di dunia, agar hidupnya menjadi manfaat. Orang yang selalu mengingat Allah, maka dia akan selalu melahirkan kemanfaatan. Bu, ibu, cik tanyakan diri. Salila ieu urang ieu. Gampang ka batur mah jeung keluarga urang we, Pak. Bos dileuweung heuh. Pak. Tah kitu jedong. Ibu. Cenah ieu. Kasep glong meureun. Pak. Coba tanya ke hati bapak. Coba kadang-kadang isin ditanya ku diri sorangan daripada ku batur. Leuwih isin ku sorangan mah. Coba ieu aing naon manfaatna keur anak pamajikan. Ibadah urang geus bisa jadi contoh jeung anak dina ibadah. Coba. Ulah dina ibadah urang. Ti mimiti bapak rek sare teh hudang sare deui geus jadi contoh encan. Coba tanya ku ibu. Ibu nu ngalahirkeun anak, coba tanya ke ibu, naon sih manfaat urang? Selain dina kodrat geus dibikeun ka ibu titis, selain dari ngalahirkeun jeung nyusuan jeung ngasuh, naon coba eta manfaatna ibu? Dengan umur yang sedemikian rupa, cik ibu geus nyebarkeun manfaat naon? Tingali we ayeuna hasilna kalakuan anak kumaha. Yuk. Ini adalah era disrupsi. Nah, ini adalah era disrupsi. Kita menuju era disrupsi serba digital. Moal aya engke mah loket duit cash moal aya. Betul. Ayeuna geus mulai ieu urang bergeser menuju peradaban baru. Eueuh teu usum ayeuna bayar teh pakai cash. Eueuh kira mah. Ayeuna wae oge. Betul. Urang dia hayang ulin klik Gojek. Hayang barang dahar ti penting klik GoFood. Rek bayar teu moal duit klik GoPay. Hayang init hayang barang dahar teu boga duit gorowokan. Betul. Tah urang hirup ayeuna di zaman ieu eueuh deui nu bakal jadi benteng dina diri adalah
urang sadayana kudu boga bekal katakwaan. Sebab saaheng kumaha zaman lamun urang hirupna takwa kalawan sakamampuan urang. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Takwa anjeun di mana wae ayana. Takwa anjeun sesuai kemampuan anjeun. Nu hirup di pasar, takwa sakamampuan anjeun. Nu hirup di jalan, takwa sarajan ukur miceun batu atau rerunggah. Nu hirup di kantor, takwa. Nu hirup di imah, takwa. Betul. Komo urang dia mah kudu leuwih takwa tibatan desa nu sejen. Sebab urang dia mah geus biasa pagi lagi gisik jeung maot. Bila aku teu nambahan iman. Sok begitu muka panto, oh rek paeh aing ho nya. Kudu mah kitu. Atuh rek nahan oge. Moal pati menikmati teuing aing sebab unggal nempo jendela ketempo kunyuran. Betul. Keur pasya dordar jeung salakina dasar lagi sia mah. Naon? Ngumunen. Nempo kuburan nu parasea eling kabeh. Kudu mah kitu. Geus ulah parasea tuh tempo. Baheula ge si eta parasea tuh. Tah kiwari hasilna tah. Tah kiwari hasilna. Naon? Jadi taneuh. Teu suhur teu melung. Betul? Jadi naon atur kudu diadu di teangan memeh ibu ninggalkeun dunia naon manfaatna keur ngabuktikeun eta semua adalah lahirlah sebagai pribadi yang takwa kepada Allah. Karena kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh jabatan, bukan ditentukan oleh ilmunya, bukan ditentukan oleh seberapa besar dia meraih jabatan, harta dan tahtanya. Bukan, tapi berapa ketakwaannya. Bagaimana ketakwaannya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.